mulung saweran acara ulang tahun. Nah jadi caritana poe ieu aya nu ulang tahun laju ieu aing diundang dak caritana mah heueuh titah mulung saweran. Biasa bae nya dak di lembur aing mah atuh mun aya nu ulang tahun henteu si ulang tahun mah jarang aya nu bisa lempang, aya anu boga motor lunas misalna aya pokona mah loba beh di darian naon-naon nu kira-kira anu biasana disawer menyawer. Tapi tergantung kumaha bogana jeung kadang masuk aya teh nya nu cacarekan. Tah di dieu ge masih menunggu atuh heuh nungguan batur nu lainna sok lobaan teh apanya ieu mah mulung duit atuh ngaranna ge dak duitnya diawurkeun heuh teu dipulung mah pan atuh rugi lumayan bae jeung meuli-meuli sukro lain rugi ngeun bangka duit teu dipulungan mah. Laju mah ieu aya saweran dak sedotan horeng eusina rebuan aing mah telok dipulung ja atuh heuh sugan aing mah duit ieuna doang koinna doang ku teu mireng heunta bae dak lumayan he aing ge di dieu ge meunangan. Lanjut pan selesai ieu bagi-bagi aing mulung duit tah di dieu ge bagi-bagi ieu dak nanti aya kue tah aya kabuli jeung aya atuh bingkisan japan acara ulang tahun ieu.